A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun anjeun hayang manfaat ilmu hiji sing istiqomah mahabbah ka guru anjeun anu baheula pernah ngawuruk anjeun. Rek masih keneh di pesantren atanapi geus kaluar di pesantren tetep mahabbah ka guru anjeun anu baheula ngadidik anjeun kudu istiqomah mahabbah. Ulah kena-kena ayeuna anjeun ke suatu saat keluar ti pesantren mahabbah ka guru anjeunna beuki kurang. Keluar ti pesantren Rodotul Huda kemahabbahan anjeun ka guru anjeun nu aya di Huda mengurang. Cenah guruna tos daya tos meninggal jihad. Anu kadua istiqomah keun dina ibadah dina berjamaah. Anu katilu sampai di mana pengabdian anjeun ketika anjeun terjun di masyarakat kumaha urang. Lamun urang bisa adaptasi jeung masyarakat, bisa bergaul jeung masyarakat, kumaha sangkan masyarakat bisa ikut ka urang. Kumaha carana sina masyarakat sahate ke jeung urang. Urang kudu bisa beradaptasi di masyarakat, kudu sosial kemasyarakatan. Ieu terlalu penting ketika anjeun suatu saat anjeun mukim di luar. Sosial kemasyarakatan lebih ulah melek pek nya. Aya anu gering ketrok. Pak Kiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Itu pun anak tujuh kedama. Aduh, teu bisa abdi mah. Allah, ulah nyebut teu bisa. Nu kadua kalina. Assalamualaikum. Aing ngeunah sare jam 1 peuting. Aduh, itu lu aing saya nu ketok-ketok kai mah aing tunduh geus ku aing dibere cai kopi anu cenghar. Panas keneh ambe cenghar ku aing dibere kopi saha dibuka panton si goreng teh mangkohar. Aya naon tak kohar? Itu tatanggi pupus wayahna pangurusan. Aduh, apunten abdi tiasa. Ketika anjeun suatu saat terjun di masyarakat, jangan menyerah. Di mana ditanam kami siap berjuang. Rek dimukimkeun di Aceh mangga, rek dimukimkeun di Nusa Tenggara mangga, rek dimukimkeun di Timur Tengah mangga, rek dimukimkeun di mana wae oge mah, rek dimukimkeun di Kalimantan oge. Bantuan atuh ari ngomong teh. Rek dimukimkeun di Cirebon oge, rek dimukimkeun di Subang oge, rek dimukimkeun di Papua oge, rek dimukimkeun di mana wae oge. Di mana ditanam kami siap berjuang untuk mengabdi di masyarakat. Ulah melek, jangan menyerah ketika ada masyarakat butuh dengan kita. Ulah nempuh materi lah aing mah nyaho jama eta teh da teu boga duit geus malatan. Mana bab ilas anjeun teh yeuh dunia mah moal aya anu hese, perkara dunia mah moal aya anu hese, kabeh oge dunia mah gampang asal urang sing ikhlas ngagaweanana. Nu jadi tukang dagang asal sing ikhlas, jadi tukang dagang na niatan ibadahnya Pak.
nu jadi tukang cakwe sing ikhlas nu jadi tukang cakwe. Apunten Bapak, niatan ibadah pikeun nganapakahan anak pama nu jadi tukang tani sing ikhlas nu jadi tukang tani na niatan ibadah pikeun nganapakahan anak pama bantuan atuh aing ngomong teleh anu jadi tukang ngawuruk sing ikhlas jadi tukang ngawurukna kabeh oge urang kudu sing ikhlas lamun urang dina hate urang geus tertanam jiwa keikhlasan urang dunia ge moal hese perkara dunia ge moal aya nu hese kabeh ge gampang aya kiai nu kalaparan teu manggi dahar sahuap aya wah tong leutik hate hayang jadi kiai mah cicing di pesantren ngajedog di pesantren ulah kabur di pesantren kakara ge pesantren 2 tahun aduh hayang kawin dong melek-mek di bae kager ge pesantren 1 tahun kakara ge ngagali sumur 1 meter geus hayang balik bari teu bebenya dibalik nanti sia kabur tina medan perang eta salagi can aya ridho guru cicing di pesantren ulah wakah hayang kawin geus pesantren minimal 10 tahun maksimal 15 tahun meujeut 15 tahun aki si gendut meujeut 15 tahun pesantren meujeut moal mawa kaya 15 tahun meujeut cicing di pesantren tiangan ridho nu jadi guru kege dikawinkeun geus wayah mah kege dimukimkeun geus wayah pangeunah lamun geus aya ridho na guru mah pangeunah lamun geus aya dina ridho orang tua mah pangeunah hirup teh barokah siap 15 tahun siap aing urang 11 tahun ngadon ulin bae geus teu penting make ge manfaat emut kana cariosan pun guru almarhum almaghfurlah pendiri pondok pesantren Miftahul Huda pangarsa wajengan ngalaman ku kuring oge aing teu betah kakara ge tuluy tidak 2 tahun aing teu betah duit telat bae gering bae teu bisa ngaji aing kabur moal jadi meureun aing teh jadi tukang dagang bae meureun jadi tukang kuli bae meureun ke Jakarta ari peutingna teh dicarekan ku almarhum wajengan wallahu a'lam bitunya ngalangkungan ibena badi carekan disentak tong mantog sia cicing diuang cicing sia istiqomah di pesantren manfaat tapi lamun kabur tina medan perang keluar di pesantren tanpa seizin guru teu aya ridho nu guru moal didinya singkuring ruas rumbai ceukeun Gusti ikan yang guru sakit bakatnya guru kami ruas didinya teu jadi kabur nanti dorongan orang tua dorongan alhamdulillah tamat 11 tahun di pesantren ya teh bakal kumaha geus wisuda teh training bisa
tong leutik hati di pesantren mah najan biasa oge cicing istiqomah di pesantren ya teu bisa ngaji bodoh oge mal matak ngahalang kana manfaatna ilmu ya lain berarti uang nyuruh bodoh jalma dalam arti jalma bodoh ge mal matak ngahalang kana manfaatna ilmu da ari geus aya ridona guru mah geuning manfaat ilmu teu saeutik kiai baheulana pesantrenna biasa bae tapi geuning jadi ajengan badak teu saeutik baheula pesantrenna biasa wae tapi geuning jamaahna ribuan aya naon eta ridho nu jadi guru jeung ridho nu jadi orang